Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suci. Ayeuna kantun bagean anu ka 20 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyakolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suci bagian anu ka 20. Nah, kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, paganeula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Tekungsi lila srog harita dua nana wigena jeung si Kardon aranjog kahareupeun eta wangunan. Bener we katempo ti hareupna mah eta wangunan anu jiga saung teh nyaeta warung. Di hareupeunna oge aya bebangkuan panjang anu dijieun tina awi gombong. Dina dasar tempat nyimpen barang daganganana katempo aya sabaraha guruntul kulub sampeu. Di luhureunana ngagerantung caw Ambon sabaraha sikat dikait-kaitkeun kana paku. Tiiseun karasana kayaanana di eta warung teh. Asa corencang geuning daganganana ieu warung teh don. Coba meuni asa beda karasana. Asa kareueung kieu kakuring mah ieu teh don. Ceuk wigeuna anu masih ngacanteng di hareupeun eta warung. Nyanya jaba meuni eueuh pikahayangeun deui dagangna oge. Ukur aya kulub sampo we jeung cau. Bari jeung jiga nu geus baruruk deui cauna oge. Walon si Kardon sarua manehna oge ngarasakeun hal anu sarua anu karasa ku wigeuna. Hayang nyaho atuh urang deketan, hayu cek wigeuna. Kituna teh bari ngoloyor maju leumpang ka deukeut wangunan warung. Geus deukeut kek wigeuna diuk dituturkeun ku si Kardon, diuk di gigireunana. Asa tiiseun ka mana boga warung ieu teh nya, cek si Kardon. Lurat leret kaditu ka dieu ka jero ka tukang. Coba gerawan atuh don, bisi teh nyahoeun aya nu rek jajan. Nya maksud teh bisi teh nyahoeun aya urang ka dieu sok gerawan. Cek wigeuna. Nya bener.
Kelatuh urang gerowan ku dewek tukang warung nanya. Punten, Bi, Kang, punten. Araya kitu nu gaduh warungna ya teh. Cik si Kardon bari lu ngalengo ka jero. Lumayan lila di jero warung teh eueuh anu nembalan. Da katempona jiga eueuh jelemaan di jero eta warung teh. Tapi sabot keur kitu katempo di jero warung aya nu datang. Saurang awet tengah tubuh, beungeutna datar tur lempeng. Make kabaya warna khayas geus lalayu sekar. Kahandapna di samping kebat, sarua geus lalayu sekar. Tur kuleuheuk jaba rarawek deui. Barang geus deukeut, pok eta awewe tengah tubuh teh cumarita. Rek jaraja naon ujang? Cek eta awewe, panonna neuteup ka nuduahan. Si Kardon jeung Wigena sajongjongan mah kalah jarempe. Kasima ku ningali paroman anu boga warung. Nu eueuh bear marah mae saeutik-eutik acan. Eta taeun Bi. Upami aya sangu mah bade tuang abdi duaan teh Bi. Cek si Kardon rada gugup. Oh rek taruang, kelada guasakeun atunya. Leos we. Eta awewe teh ngaleos deui ka tukang. Telila geus ngurunjung deui bari nananggeui boboko nu dieusi ku sangu. Katempo ngebuleuk keneh. Tah rek taruang mah wayahna dengan sanguna saya aya ieu teh Sujang. Cek eta awewe. Kituna teh bari malik deui ka tukang. Terus leumpang muru ka lawang tukang. Si Kardon jeung Wigena sakadapan mah kalah silih reret. Asa aneh kumireungeuh peta tukang warung anu saperti kitu. Paromanana angger lempang jeung kosong. Aneh. Asa aya anu teu beres ieu mah don euy. Cek Wigena ngaharewos ka si Kardon. Lah, keun bae teu kudu dipikiranna. Anu penting mah urang dahar we ayeuna malah. Temal si Kardon. Kituna teh bari nyokot piring anu nangkub dina boboko dipake nuruban sangu. Tapi barang bre, ih nya naon eta na euy. Si Kardon nepi ka tipu buranjat mundur ka tukang. Sabab dina boboko teh keuningan lain sangu, tapi cacing kalung meni sagede-gede curug kolot. Wigena ngarasa panasaran, terus mainan ningali kana jero boboko. Nah, geuningan kalah jadi cacing kalung sangu teh don. Cek Wigena, bari mahena oge mundur ngajauhan warung. Lumpatna euy. Lain warung eta mah, tapi tempat dedemit euy. Curi barakasakan, lumpatna. Si Kardon geus teu ngalobakeun deui catur, bereng-beng we lumpat. Teu sirikna notog maneh. Belan tunggul dilarut catang dirumpak. Pakatku ngarasa soak jeung sieun meureun. Ari Wigena ukur gogodeg, tapi teu burung mahena oge nuturkeun si Kardon anu geus jauh ninggalkeun. Henteu lumpat Wigena mah. Kulantaran ngarasa panasaran. Wigena ngalieuk ka tukang. Barang lieuk bre. Wangunan warung teh jadi robah. Sing horeng geuning gundukan taneuh beureum anu muncuguh. Astagfirullahalazim. Aing teh kalahkah kasarad kasayang juri geuningan. Eta mah lain warung tapi kuburan. Beuh ambeuh. Tengah poe kieu make jeung kawenehanen jeung nu kitu patut sagala. Hartina awewe nu tadi teh meuleunan lain jelema. Tapi bangsa dedemit. Cek Wigena ngomong sorangan. Untungna ari manehna mah teu borangan jiga si Kardon. Leumpang we ngagandeuang. Sakapeung katempo sirahna gogodeg. Kelo geuna euy. Paingan ti mimiti kadinya oge. Dawe karasa curiga. Asaya nu aneh. Sing horeng eta teh lain warung geuningan tapi kuburan. Cadol deuh. Awe tadi oge pasti curiga teh. Si Kardon nepi ka bibirigidigan. Basa Wigena leumpangna geus bareng deui jeung manehna. Lah, maneh mah karek nanjon nu kitu wae menuju mangpret geradon. Pira oge curi, jabada lain peuting deui ieu teh. Saking panas mentrang-mentrina oge meuni soak kitu geuning don. Temal Wigena bangun anu keuh. Atuh da sieun euy,
sieun wani kene nyang harepan maung 7 deka mah batan kudu nyang harepan curig nu kitu patut mah gila aing menempo lagi deuleu. Heeh, geus belah dang geus ayeuna mah. Ayeuna mah mending urang reureuh heula we. Tuh di ditu handapeun tangkal. Asa cara peki awak kuring mah ieu teh, Don. Kocapkeun harita panon poe geus mimiti ngingsir ngulon. Angin leutik ngahiliwir nebakan adang daunan tangkal. Manuk recet pating araclok dina dahan. Karasa matak seger kana awak nu tos lumampah jauh. Hayu geunah urang nuluykeun di lampahan. Geus cukup ngareukeun capena ieu teh. Geus mengok geuning panon poe oge. Hayu ah. Cek si Kardon cengkat tina diukna. Saterusna eta 2 sobat dali teh laleumpang muru ka jero lembur. Geus teu tiiseun jiga tadi ayeuna mah di jero lembur teh. Katingali di hareupeun sabaraha aya imah jalma. Katingali di hareupeun imah aya jalma. Di antarana aya nu keur ngadaweung di hareupeun teras. Aya oge awewe anu keur nyaitan popoyan tina sasampayan. Srog Wigena jeung si Kardon anjog ka hareupeun hiji imah. Anu di terasna aya saurang lalaki tengah tuwuh keur ngadaweung bari melenyun udud. Bari dibarengan ku manggut, pok Wigena tumanya ka eta lalaki. Punten mang, dupi ieu teh lembur naon namina mang? Anu ditanya teu waka ngajawab, kalah mencrong kana beungeut Wigena. Terus ngareret ka si Kardon anu ngajanteng tukangeunana. Tapi lila-lila mah pok eta lalaki teh nyarita. Saha teh ujang duan teh. Sareng bade ka mana ieu teh? Ngaran ieu lembur katelahna, lembur bojong nangka jang. Cek eta lalaki bangun anu curiga. Oh nya lembur bojong nangka. Henteu bade ka sasaha abdi duaan mamang. Biasa we nuju atrok-atrokan milarian pangalaman. Beri sakantenan milarian pada malahan upami aya mamang. Nepangkeun atuh abdi nu katelah Wigena. Tah ieu rerencangan abdi nu katelah Kardon. Panglinggihan abdi mah ti kampung Paseh mah. Cek Wigena ngawanohkeun diri ka eta lalaki tengah tuh. Oh, ti lembur Paseh. Duh, keut atuh. Ti lembur Paseh mah. Hiap, kalebat heula jang kalebat. Cek eta lalaki. Teu curiga teuing ari geus diterangkeun kitu ku Wigena mah. Da geuning jug somea we malah langsung ngaku dibawa asup ka jero imah sagala. Sanggeus arasup si Kardon jeung Wigena gugek dariuk dina kursi panjang. Diuk ngarendeng pagi gigir hareupeun meja. Sedengkeun pribumina asup heula ka kamarna. Teu lila nerojol datang. Gek diuk dina kursi hareupeun kadua semahna. Ai, kela antos sagada patunya. Cek eta pribumi. Kituna teh bari ngojengkang. Terus ngoloyong asup ka rohangan tukang. Tekung silila geus trojol deui datang. Sok mangga cai-cai eta dah. Da teu gaduna naon amang mah sok mangga. Cek pribumi. Basa geus diuk deui hareupeun Wigena katur si Kardon. Bari neuneunan gelas jeung tekona dina meja. Da jeung nyana bos si Kardon. Pohon kitu deui Wigena. Maranehna tadi keneh memang geus haranaang pisan hayang nginum. Si Kardon langsung nyician cai kana gelas tina teko. Terus nginum meuning ngaleklek nepi ka beak 2 gelasna. Wigena oge sarua ngan henteu nepi ka beak 2 gelas Wigena mah. Sagelas oge ti korona geus karasa longsong. Teu tuhureun teuing kawas tadi. Geus kitu pok kadenge pribumi ngamimitian nyarita deui. Oke. Bade kamarana ujang teh nu sabenerna ieu teh. Firahku indit-inditan teh tujuan mah. Nya cek tadi ujang nyebutkeun teh tujuan ukurek neangan pangalaman bari rek nyiar pagawean. Asa teu pati percaya amang majang. Pasti meureun ari maksud jeung tujuan anu utamana mah aya eta teh. Hampura ye lain amang nyanyawanan jeung hampura oge amang teu bisa nyuguhan ka ujang duaan.
keur mejeuna walerit tur walurat di dieu mah Jang. Ceuk eta pribumi ngadalkeun kapanasaranana ngeunaan maksud anu duaan pangadatang ka lemburna. Kalawan dimitian ku sabaraha kali manggut pok wigena nembalan. Sumuhun Mang, da kitu nu salaresna abdi sareng ieu rencangan teh arang kati bumi teu gaduh tujuan anu tangtos. Maksudna teh tujuan bade ka mana-manana kitu tah Mang. Mung ari paniatan mah aya. Nah nuju walerit sareng walurat kumaha kitu Mang di lembur teh. Punten abdi wawantunan tumaros Mang. Wigena jadi ngarasa katarik ku caritan pribumi anu disebutkeun tadi. Sakadapan mah eta pribumi teu waka ngajawab. Kalah jiga aya nu keur dipikiran. Leungeun katuhuna nyabakan pipina anu geus karenyot, kulit tarangna katempok karijut kerum. Puguh geus aya kana sabaraha bulanna lembur Mang teh teu aman Jang. Meh unggal peuting diranjah wae ku para garong. Sagala dikukud, sagala dirampit. Nepi ka coreng cang pangaboga urang lembur teh. Saat unggal poe dirampit mah. Timimiti aya nu diimah nepi ka ingon-ingon, kabeh ludes digasak ku bangsat Jang. Matak Amang teu bisa nyuguhan-nyuguhan acan ka ujang duan oge. Kitu tah Jang kayaan anu keur karnapan sarta tumiba ka lembur Mang teh Jang. Ceuk eta pribumi nerangkeun kayaan lemburna. Baru kitu ku tante Mang. Paingan atuh pangeus lembur karasana jiga anu taya cahara sareng teu aya dangiangan. Urang mana eta garong-garong anu sok ngagalaksa ka ieu lembur teh Mang? Tanya wigena deui jadi katarik kana caritan pribumi. Duka teuing ari urang mana-mana nama teu apal. Ngan ceuk beja cenah kegedugna eta para garong teh ngaranna Bah Jampang. Tapi da lain urang Jampang najan ngaranna katelah Bah Jampang oge. Jumlahna mah teu loba ukur duaan Jang. Jadi tiluan jeung anu gegedugna mah dua anak buahna hiji gegedugna tilu. Da tara pipilueun gegedugna mah ngan ukur duaan we anak buahna wungkul anu sok babadog jeung rarambit ka lembur Mang teh Jang. Oh, Bah Jampang. Jadi ukur duaan atunya anu sok ngaranjah ka lembur mah Mang. Nah atuh sanes dilawanan ari duaan mah. Piraku jalmi salembur eleh kuduaan Mang. Ceuk wigena neuteup kana beungeut pribumi anu bangun ngamuka bingung. Atuh da lain lawaneun Jang. Elmuna luhur pisan, waraduk deh teu aku pakarang. Eta oge kungsi di karepung ku urang dieu. Tapi kalah urang dieu sorangan anu kawalahan. Malah aya nu nepikeun kanemahan pati sagarupa Jang. Acan ngawanohkeun Amang teh nya. Ngaran Amang nu katelah Wiharma, biasa sok disebut Mang Wiharma kitu dah. Oh, nya Mang nya. Terus kumaha atuh tindakan para pangurus lembur? Nah diarantep wae eta dua bangsat anak buahna Bah Jampang teh Mang Wiharma. Duka teuing atuh Jang. Mang jeung sakabeh urang lembur oge teu ngarti nya eta. Da jiga nu hari-hari we geuning pangurus lembur teh. Boh RT-na, boh RW-na, nepi ka lurahna oge. Jiga nu teu hayang nyaho kana nasib nu karandapan ku rahayat teh, khususna rahayat lembur ieu. Wigena jeung si Kardon sajongjongan jadi pating harulang. Lila kitu nate. Ari Mang Wiharma manehna oge teu waka nyaritana naon. Panonna melong kosong kalawang panton. Ari istri sareng putra-putra Amang nuju di marana. Ini asa teu aya sasaha geuning di bumi teh mah. Ceuk wigena ngarasa penasaran. Pamajikan Amang mah diungsikeun ka lanceukna nu aya di lembur leuwih dulang. Ari barudak mah da geus marisa, geus rumah tangga, ngarumbara ka lembur sejen. Oh, nah make jeung diungsikeun sagala Mang. Ari di dieu saha atuh nu Mang nyangukeun Mang? Nya matak diungsikeun mah meh regreg we kitu Jang. Sok inggis ku bisi rempan ku kayaan Mang teh. Puguh kayaan lembur keur harengheng jiga kieu. Apanan geus kungsi kajadian pamajikan tetangga Mang aya nu dipaksa pirusa ku eta garong. Abog manusia jahat
teu kagok ongko harta bandana dikokot coba pamajikanana digadaba diasaan sanclom-celomeun nya ari nyangu mah kumang we sorangan pira kadar ge nyangu atuh jang. Oh nya kieu ieu teh mang kumargi saur tadi oge abdi mah teu puguh jug-jugeun jaba sakadap deui oge ngagayuh kaburit ieu teh kumaha upami abdi duaan ngiring ngarareb mondok di bumi amang upami teu kabotan kitu oge mang di widian teh kinten-kinten amang cek wigena negrakeun karatag hatena ting kunaon dina jero pikirna ujug-ujug hayang mondok di imah Mang Wihar mah. Ih nya atuh we nu aya mang mah malawur di imah teh batur ngan hampura ye jang keur warari pisan cek tadi oge jadi moal bisa nyuguhana naon sakali deui amang hampura jang. Alhamdulillah hatur nuhun tina pangangkena oge man keun wae perkawis tuangeun mah dupi di dieu palih mana nu aya warung mah reka warung hayu atuh dianter ku mang sakalian rek kanjuk bako mang oge hayu sanes mang tadi basa teu acan ka dieu abdi teh nyimpang ka hiji warung anu palih kalereun balong anu palih ditutup mang tuh cek wigena bari nuduhkeun balong anu tadi kaliwatan ku manehna. Waduh atuh di dinya mah teu aya warung jang eta mah kuburan hungkul pasti ujang duaan teh kasaran ka warung dedemit terus kumaha tuluy jang. Mang Wihar mah meuni bangun ruas ngadenge cariotan wigena anu nyebutkeun tas ti warung nu aya deukeut balong teh warung dedemit kumaha maksudna mah paingan atuh kaharti ayeuna mah nya kahartina euy kahartinya cek si Kardon diselangku ngareret ka wigena parabat we atuh wigena nyaritakeun pangalamanana keur waktu tadi ka warung teh kawe dicaritakeun ka Mang Wihar mah ditek-tek teh nu kaliwat tah kitu kajantenana teh mah paingan atuh ari di dinya kuburan hungkul mah kahartos ku abdi oge ari kitu mah mang. Untung ari salamet majang biasana saukur nu kawenehan biasana sakur nu kawenehan asup ka warung dedemit eta sok tara salamet jang sok diteuleum ka jero balong cek Mang Wihar mah ngajelaskeun. Oh kitu mang kumaha ngawitanana sareng kumaha sasakalana di tempat eta aya warung jurig sagarupa mang cek si Kardon ngilu nembrong. Jadi kieu ari sasakalana mah baheulana cenah di tempat eta teh nya anu ayeuna dijieun astana kuburan aya saurang awe kolot randa anu kahirupanana taya deui nyatana anu kahirupanana taya deui nyatana ukur ngawarung warungna lumayan kajojo ka mana-mana sajabana ti pasakana ngareuna da sok dagang asakan atawa dengan sangu sagala eta si bibin boga warung teh coba manehna mah bager sanajan kanu nganjuk bari jeung hese marayar oge tetep we diberean lamun nganjuk deui teh nya dina hiji peuting warungna aya nu ngarampok nepi ka manehna dipirusa perkosa tug nepi ka dipaehanana tuluy warungna diduru nya nu hartina jasadna oge milu kaduru ari balong nu aya tukangeunana eta balong teh panu manehanana pisan geus loba kajadian aya jelema nu kawenehan sasab kadinya malah kalobanana mah teh saralamet eta teh diteleumkeun kana balong ku jerigna eta awewe tukang warung teh kitu tah dongengna teh nurutkeun ceuk kokolot amang mah tapi teuing ketang teu bener ting bohong keun baelah da teu kudu dipikiran eta mah ceuk Mang Wihar mah mungkas cerita anak jika nu teu hayangeun kapapanjangan nyaritakeun masalah warung dedemit. Nya mang hayu atuh sanes bade ka warung mang teh urang meser tuangeun sareng rokona sakatanan mang wigena nutup obrolanana saterusna manehna jeung si Kardon tarurun ti imah nuturkeun Mang Wihar mah muru ka warung gancangna carita
harita wanci geus liwat isya sabada ngalaksanakeun salat berjamaah tuluy sararea dalahar liwat saaya-aya beah jeung deungeun sanguna menang balanja tadi sore ti warung teh tangtuna duitna oge ti wigeunna da geus puguh apanan Mang Wihar mama keur teu boga duit saperak-perak acan satuluyna mah tiluanana uplek garuneman catur deui sagala diobrolkeun sagala dicaritakeun pang-pang nama Mang Wihar mah anu nyaritakeun katelengesan jeung kabiadaban dua urang garong anak buana Bah Jampang anu salila ieu geus ngukudan harta pakaya sakabeh urang lembur bojong nangka apanan aya ronda meureun unggal peuting oge mang cek si Kardon neuteub kana beungeut Mang Wihar mah nya eta tara lat ari ngaronda mah unggal peuting oge jang nganda nya tadi teh ari anak buahna Bah Jampang arasup mah kalah nyarumput ronda oge atuh sangeunana pisan eta bangsa teh ngagalaksak pakai urang lembur oge jang cek Mang Wihar mah nerangkeun ka si Kardon atuh kata teu ari diayakeun ronda ari kitu mah sarua jeung tunggu tutung beureun mah nya kitu tapi da kumaha deui atuh puguh sararea oge eueuh nu wanieun ari kudu ngalawan balad Bah Jampang mah nya oge ukur duaan hese dilawanna jep sajongjongan mah taya nu nyarita deui si Kardon jeung wigeunna katempo panonna ngareretan kalebah lawang pantok sedengkeun Mang Suharma manehna anteng ngagilir-gilir udud dina bibirna teu dilapok si Kardon nyarita deui tumanya ka Mang Wihar mah eta ari kadarieuna sok unggal peuting mang atau unggal sabaraha poe atawa sabaraha minggu sabaraha kali mah saha teh aja cek Mang Wihar mah jiga anu keur malaweung ngembalana teh nya eta dua urang garong balada Bah Juminta sok unggal peuting badogna ih lain Bah Juminta jang tapi Bah Jampang nya taratang tu ari kadeuna mah keur majar sok unggal peuting kaya di rieuna teh nya tapi sakapeung mah sok saminggu sakali meureun sakainget we sakadae kangaranna jalma jahat da moal aya aturan atuh jang nya Bah Jampang kalah los-los ka Bah Juminta jauh-jauhnya kira-kira penting ieu bakal datang di moal nya mang eta dua bangsa teh mah nya teuing atuh jang teu bisa nangtukeun mang mah anu jelasna unggal-unggal nyang hareupan peuting sakabeh urang lembur di dieu teh sok asa rek nyang hareupan malakal maut moal anu bisa tari brasare sanajan jiga nu simpe tapi da sebenarnya macan sarare ieu teh di unggal imah oge jang moal kitu eta gegedug garong anu neulah Bah Jampang teh sarasa urang baladna si Jumha sakumahan waktu ti heula dicaritakeun teh ku Bah Juredon cek wigeunna bari ngareret ka si Kardon bisa jadi geuna euy apanan loba pisan balad-baladna si Jumha anu sumebar di wewengkon Majalaya teh di antarana nya meureun we Bah Jampang jeung kadua baladna cek si Kardon sapamikiran jeung wigeunna sahajang si Jumha atuh nya ari si Jumha mah gegedugna para garong anu aya di sakuliah wewengkon urang nya maksud amang teh bisa budeureun Majalaya geuning ujang apal ka si Jumha puguh manusia eta pisan gegedug anu panggerotna mah jang cek Mang Wihar mah mencerong kana beungeut si Kardon janten kieu man abdi teh bade balakawe salaresna abdi sareng ieu rencangan abdi teh sanes lantung tambuh laku datang tanpa saja pangna ayeuna dugi ka dieu teh man abdi duaan nuju ngajalankeun pancen tinu janten guru ieu teh nyaeta kangge ngainsapkeun atanapi merangan kasadayana para garong anu aya di wewengkon ieu nyaeta para gegedug garong sareng balad-baladna anu diluluguan ku si Jumha kitu tamang wigeuna antuk nama balaka nyaritakeun usanyana ka Mang Wihar mah jadi ujang duaan teh muridna Bah Jured nya Mang oge asa pernah ngadenge kana ngaran Bah Jured mah
bener cek beja oge da geus insap cenah Bah Jured mah. Bagja kumanjangan jang. Muga-muga we ku ayana ujang di dieu bisa ngeureunkeun laku jahatna Bah Jampang jeung kadua baladna. Memang lain Bah Jampang Bungkul, anak buah utama si Jumaha mah. Di mana-mana ge aya nyampak cuy apa balatak jang. Si Jumahana sorangan hapanan lain urang dieu, tapi ti wongkon Sumedang meh mah mun teu salah mah jang. Ceuk Mang Wihar mah katempo beungeutna bangun anu marah mah bunga sanggeus ngadenge katerangan kitu ti wigeunna. Tapi dina kayaan keur kitu na atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.